nggak terjadi. Dibiarin. Belum harus mau keplakan dia bayam. Minta engke terjadi di umrah. Pusing kita. Terus. Umrah terjadi. Apa ngebak bensin di tengah perjalanan. Musuh aing ka Samudra Hindia. Dikelekepan aing. Duh, Pri. Masa bararetenya lo masak Mang Salimah. Mat, itu wasalin. Ayo kamari mangkat umroh saha. Iya. Tanya nih ke kamar mangkat umroh. Aneh ini. Assalamualaikum, Wak. Assalamualaikum, Wak. Assalamualaikum. Salam. Enggak ada. Terusing aing. Wak. Eta waktu jadi mangkat umroh. Itulah, aing geus para rusing. Kamaring aing berangkat. Di tuna tuh di awan macet. Eta aing jadi weh muter balik deui aing. Para rusing aing. Kok bisa gitunya, Wak? Aing gak beneran ya aing macet di luhur. Aing jadi tukar parkir gitu boleh naik lowongan. Heeh nya. Aing garek muka pom di luhur. Lugan we rame. Aing sia. Garelen dak. Lain garelo, Wak. Karena ge usaha non wae. Heeh. Wak. Nah. Urang karak inget. Tapi urang aya di si Saeb. Urut kamari. Saeb. Nu baturan mana teh lain nu imah di kolong jembatan. Nah, heeh. Oh, heuh. Coba itu Heru pang sampurkeun. Di mana deh? Eta imah anu di jembatan kahandap. Oh, tuh kedong. Tadi tidak kali itu Salim. Di mana Wasalim nak? Tuh di Ahmad. Jupri. Yang ke satu hayu. Aing sabari mulangkeun topi si Ahmad. Ayo atuh. Assalamualaikum, Wak. Salam. Enan, Wak. Nah, si Ahmad perlu cenah. Enan, Man. Eta kamari teh topi katinggalun. Oh, aing poho. Ya, Bahaya ya lamun leungit. nuhun, Gimana Man. aing? Pinjemkeun aing topi. Bahaya ya lamun leungit. Kan aing ganteng make topi mah. Ewa. Wah, si topi nang Mang Jo oge di pamoyan batur. Ih, siapa ngabongkar rahasia aing wae. Waduh, parah si Ahmad. Kajen wa harus dipertahankan jiwa-jiwa cokot-cokot. Duh, topi aing kemana deh ieu? Di kamari aya nu maling di pamoyan. Jadah doang. Wah, kayak si Salim tuh. Coba kau yang tanya kena, siganya di dinya. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Wak, kamari nempot tuh. Urang iya moe topi di pamoyan aya nu maling ieu. Saha, Wak? Tapi kos kumaha? Kos kumahanya? Kos nu iya kos naon yo. Coba nu aing. Akan tak bisa kanyawan. Wah, jadah sia.
Mangkana ulah sok sulak cokot di Hampura, batur. hampura. Ya sakira ngirakeun aing. Siapa ngerakeun deh. Ulina sama ngirakeun sih. Kan sia teh leutik jeung aing. Hampura wa. Ada kejadian sia geus gede. Jadah sia topi aing Tahan di bogana tah. cokot. Tuh mah CS aing. Hampura wa mah kali-kali deui wa. Terus ya. Geus wacirik. Kan geus kanyahoan Mas. Kayak orang beli semuanya. Ini topi kumama nih kayak orang beli suka nyewa ke pasar. Nah, ulah cepat cokot. Guys, man. Saya enamin tambura kasih Alek lah. Heeh. Wa hampura wa. Oh, sia, ulah sekali-kali deh nya. Heeh. Slek. Sia nama ngagabung jeung budak aing we. Sia, syukur-syukur bisa ngadidik budak sia. Hampura we hatu ieu mah wa. Urang loba acara yo, isukan we aya panggilan ya ka Jerman. Mang kajar mana mulu ngadong sok alin mang. Ai sia eta ngomong. Tinyolain pan aing teh kaya. Wajar lah atuh aing ka Jerman ge. Nyote. Yo, kebon ieu engsa si Salim ge nang merti aing. Sia aing mah. Sia nyararah teu. Si Salim ge kamari berangkat umroh lain gara-gara macet. Gara-gara naon, Mang? Eta gara-gara kekurangan modal, ku aing teu dibere, manehna pundung da. Jadi muter balik deui we eta kapal ke arah itu tuh. Leuwih kancra kadinya. Wah, kitu si Alek. Meniku kituna sia ka aing. Geus wa, ai teh boga mah sok maksakeun. Urang ge make sempak nu bolong ieu. Arawa orang ge tinggal we tongoy cerita celepet. Naon eta tongoy? Eta wa nu eta nadi binatang awewe teh nu laletik bareureum. Eta nu binatang nu laletik ti awarna beureum binatang awewe. Oh, tongi. Halo Jupri. Jupri tongo. Oh, eta maksudnya. Soalnya aing mau bisa lila-lila di dia. Aing aya gaya acara ya. Ya. Di mana acara di mana? Di iya, di mana? Papua eta di dinya. Nah, Papua aja mana? Bararodasnya, Mang. oh atuh eta mah bodas parah, Jang. Ade, Mang. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Ayo ah. Baralik. Wagus lapar ya. Pengen dahar. Pemajikan wagus olah meureun. Ya. Gua urang di lapar ya, cacing udah buat demo. Oke, wah poho, ima wabla ditu. Yo, di. Parok ieu nya. Itu mobil aing yang dibalikeun. Hayal si Ahmad.